Aya deui al kibru. Tajin ti setan teh ngarasa diri takabur. Resep ngabanggakeun diri, ngabanggakeun diri ku pangkat, ngabanggakeun diri ku harta, bahkan ngabanggakeun diri ku kasolehan. Eta teh setan teh al kibru dianggap indah. Marukan ngabanggakeun diri teh eta teh sae pan sajalmina nu resepeun ningali jelema nu ngabanggakeun diri. Ngarasa diri urang pangbeungharna, ngarasa diri urang pangpinterna, ngarasa urang pangsolehna, teh jalmi nu hoyong resepan jeung minta kabur. Pan urang mah seneng teh jeung jalmi tawadu, tapi kalau ku setan teh digoda kumaha carana urang teh ngarasa bangga diindahkeun ngabangga-banggakeun diri. Ngabangga-banggakeun turunan, ngabangga-banggakeun kasolehan, ngabangga-banggakeun ilmu, ngabangga-banggakeun harta, ngabangga-banggakeun eta teh setan disebut tazyin. Geus nyaho urang teh jalmi teh resep ningali urang ngabanggakeun diri resep ku setan diresepkeun diindahkeun al kibru. Jalmi nu ngabanggakeun kana dirina amalna maka ti Gusti Allah saur Allah la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibar. Moal asup ka surga jalmi anu aya dina hatena sabiji sasawi weh rasa takabur. Eta teh diindahkeun ku setan ngarasa diri takabur.